Para mitra kaum dangu urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca dongeng ieu etang-etang hiburan pangurangana. Teu karaos para mitra ayeuna nincak bagian ke-62 we nya para wargi sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-61 ayeuna Mang Jaya neraskeun bagian ke-62. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu biasa ngahibur mitra terutami nu mika cinta dongeng di Mang Jaya Official. Tos seueur para mitra di playlist na Mang Jaya Official. Buka playlist para mitra di channel YouTube playlist buka diklik playlist engke tos keluar para mitra Mang Jaya Official. Carios naon aya dinya. Klik deui para mitra mangga tah ke ngaberede di hiji dugi katamat para mitra biasana nu parantos kalangkung gitu. Mangga ayeuna dongeng nu judulna para mitra Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-62 urang teraskeun namun cenah ai kembang ieu para mitra kembang pare naon ringsang dan rasanya kembang pare ringsang cenah para mitra gitunya. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-62 yang akhir. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-62. Para wargi sadaya mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta. Karangan para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-62. Mangga dongeng urang lajengkeun. Harita eulis wiwin ngajawab atuh manehna nyarita kitu teh sajelasna. Lain ngan saukur caritaan bae sabab eulis wiwin mah sacongo buuk ge henteu boga itikad rek ngagoda. Komo kasebut ka anak dununganna moal kumawani ngagoda masing ka saha-saha oge. Dina ayana ge lalaki nu miharep ka dirina moal ujug-ujug gasikeun nampi gancang nampa. Rajeun dina rek ditampana ge kudu satimpal jeung harkat manehna. Pada kasebut jelema nu taya kaboga. Bari nu bener-bener rek silih pikanyaah lahir batin. Tapi batin eulis wiwin ngarasa kasigeung ku caritaanna Neng Juwita, make nyebutkeun Cep Hardi moal rek beunang kagoda. Masing kumojang kota ge komo kumojang ti pakampungan mah. Ngan teu wani nembal sabab inggis jadi kapapanjangan. Dupi ka dieu sok aya istri nu sumbing cece? Kan tenan we sok mah malih mangkukna mah tiluan istri kadarieu Neng. Temal eulis wiwin. Eta istri nu ka dieu teh tiluan teh garadis keneh ece? Sareng nu ti mana jalmina? Juwita beuki kapapanjangan tur talet atuh eulis wiwin samemeh nemalan teh sirih heula. Nu mawi Neneng kasebat gadis kumaha yuswana ge tos 50 tahunan. Si Cece mah disangdi ku abdi sok ka dieu teh istri garadis keneh. Nu yuswana tos 50 tahun mah sanes gadis nanging gadis danten alias nini-nini. Nu dimaksad ku abdi mah pantaran abdi atawa pantaran Cece, ceuk Juwita rada kerung. Pami kasebat gadis keneh mah teu aya Neng nu sok kadarieu mah rerencanganna ngaos ibu. Temal eulis wiwin hatena mah hayang seuri. Kieu nya Cece nya punten nya upami Hardi sumping saurkeun aya abdi we kitu nya. Juwita engke sonten atanapi enjing kedah karorompok diantos pisan jalaran aya kaperyogian penting. Omatnya cenah ulah henteu diwartoskeun moal hilap deui ngawartoskeun wasta abdi. Piraku ngangge hilap deui Neneng sakali deui tos ka kuping jenengan Neneng teh Suminta. Ih, naon Suminta? Sajauh-jauh tina Juwita los-los kana Suminta. Suminta mah salakina Juminten atuh Cece. Cek Juwita meuni kerung. Aya punten Neneng, sanes dihaja muhun jenengan teh Juwita. Nya tuh nu bieu mah majalah teh Suminta. Bire atuh ningal tukang sayur jenenganna Suminta muhun. Tukang sayur sok icalan ka dieu Suminta namina Neneng. Temal eulis wiwin dilegotkeun ka tukang sayur ngaran Suminta. Omatnya Cece di mana Hardi mulih wartoskeun sangem abdi engke sonten atanapi enjing diantosan di rorompok.
Insya Allah Neng, temal Elis Wiwin. Jerut para mitra Juwita turun tuluy ngaleos balik. Sanggeus jauh Elis Wiwin ngagerendeng. Ayaku kitu na eta batur boro kasebut pedaran ti kota tur pendidikan luhur. Tapi moka boga sangkaan goreng siga nu nyurigakeun ka aing. Majarkeun Cep Hardi tara kaditu ditu teh aya nu ngahalangan atawa aya nu nyarek. Barina ge keur aing mah teu guna-guna make nyarek rek ngahalangan kana maksud batur. Mangsa bodoh rek kaditu ka dieu oge. Jeung eta aing mah asa kasigeung nyebut Cep Hardi nyaritakeun moal beunang kagoda. Tong boroning kumojang ti kampung. Sanajan kumojang ti kota ge moal beunang kagoda. Komo kumojang ti kampung mah. Dina nyana ge Cep Hardi nyarita kitu. Ka manehna teu perlu dicaritakeun deui da eta mah urusan jeung manehna. Dipikir-pikir eta Neng Juwita, siga nu ngandung curiga ka diri aing atau boga hate timuruan ka diri aing. Padahal diri aing mah masing kasaha ge kasebut kalalaki, moal rek ngagoda, moal rek ngarayu-rayu komo ka anak dunungan mah. Aing ge mikir dua kali rek kudu wani ngagoda ka anak dunungan mah. Kitu deui lamun anak dunungan mika bogoh ka diri aing, da moal dilayanan sabab aing ngukur kana kakujur nimang kana kaayaan. Moal rek dinyogrog-nyogrogkeun diri ka salaki, siga pisan nu rek ngamurah-murah diri. Kitu para mitra sadaya anu mulia. Atuh gerendengna Elis Wiwin tuluy ka jero deui bari panto dikoncikeun. Heuleut saparapat jam ti sabada Juwita balik teh kadenge, sora bel ngirining. Sirilik Elis Wiwin ka jero ana berai panto dibuka si horeng Cep Hardi. Balik tas tiba baturanana nu salametan. Samalah harita Cep Hardi ngajingjing-jinggingan. Nu aya capan si janu tas barang beuli ti kota. Ribu jeung apa geus baralik ti ulemanana ce? Tanya Cep Hardi bari ka jero. Teu acan Cep. Duka upami nuju di jalan keneh mah tanapi teterasan kitu. Temal Elis Wiwin bari nutupkeun panto ngan harita teu dikoncikeun. Ceuk pikirna bising nu jadi dunungan barali. Cing ka diheula skedeung ceuk abdi aya perlu. Ceuk Cep Hardi bari ngaleos kebat ka tukang dituturkeun ku Elis Wiwin. Sanggeus aya di tukang pok Elis Wiwin atuh para mitra nanya siga nu kaget. Aya naon Cep meni asara reuwas ceuk mah? Elis Wiwin tuluy neuteut. Teu kudu reuwas-reuwas ceuk. Sabalikna kudu ngarasa atoh, ngarasa bunga. Nyata ku ayana abdi bisa lulus tur geus nyandang gelar insinyur teh. Atuh ngarasa bunga bagja taya papadana. Jeung deui eta teh bantuan ti cece oge. Sok naon teng itu ge ngurus kilu ngurus abdi. Ku dasar kitu abdi aya kaingetan ka cece. Lamun pakaulan teh abdi teh pakaulan nu meh lulus. Taya kaingetan ti abdi ulah teu ditarimakeun ku cece. Alus mah henteu lumayan we keur sapopoe. Keun nu alusna mah engke di mana abdi geus boga milik rada gede. Top tarimakeun ku cece. Ceuk Cep Hardi ngasongkeun jingjingan samalah tali jingjingan dicekelkeun kana leungeun Elis Wiwin. Naon ieu teh Cep? Bukan naon buka we ku sorangan. Ceuk Elis Wiwin diuk dina dipan samalah Cep Hardi ge diuk di gireunana. Bari mencerong kana bungkusan nu keur dibuka ku Elis Wiwin. Ana berai horeng baju rok meni alus naker. Nu tangtu hargana ge atuh pasti kana mahal. Geuning acuk rok Cep. Nah atuh mending ngarepotkeun teuing ngangge manggaleukeun acuk sagala. Da ku tuang ibu gesok dipanggaleukeun cece mah. Beda deui ti ibu mah ti ibu tu kanyaha ibu. Ieu mah kanyaha ti abdi rek dianggap tanda mata ge teu naon. Cing ajaran heula atuh bising leutik teuing atawa kagedean teuing ku abdi rek ditukerkeun di ka tokona. Ceuk Cep Hardi. Atuh bus Elis Wiwin ka kamarna. Kalawan panto ditutupkeun rekep. Anu teu kungsi 5 menit kaluar make rok nu meunang mangmeulikeun Cep Hardi. Puguh we hate Cep Hardi asa beuki katari ku Elis Wiwin. Dumeh make rok alus tur pas pisan katingalina. Kumaha cece cukup sakitu? Cep Hardi rutret ka luhur ka handap. Cek pisan Cep sareng raoseun deui di anggona oge. Temal Elis Wiwin bangun bunga dipangmeulikeun baju anyar ku Cep Hardi. Tapi batina mah teu boga sangkaan naon-naon ka Cep Hardi. Syukur ari meujeuhna mah jeung geunah mah dipakena top atuh tarimakeun. Dupi ieu naon Cep dina cepuk? Elis Wiwin ngaluarkeun cepuk tina jingjingan. Sok buka ku cece da eta ge keur cece kabeh. Ceuk Cep Hardi. Brai cepuk dibuka ana bre horeng alat-alat kacantikan meni kumplit.
Encep mah ngangge ngagaleuh anu kieu sagala da cece mah tara biasa ngangge kacantikan teh. Justru ayeuna mah kudu dibiasakeun. Keur di lembur teu biasa sote da ayeuna mah geus jadi urang kota. Pongkohan ngurus awak teh ulah kahalangan kudu meh pedaran ti kampung wae cece. Nanakeun urang nyaah jeung lebar ka diri. Lamun teu diurus teu dipiara ku sorangan rek usaha, tapi dina rek makena ge engke di mana rek indit-inditan kanu jauh atawa rek pelesiran ka kota. Ari sapopoe mah di imah teu kudu sederhana we ulah koneas teuing. Hatur nuhun atuh Encep ditampi ku cece nya. Mugi-mugi sing kagentosan deui langkung ti sakieu sareng sing engal kapetik hasilna. Kaala buahna tina nyupri ilmu anu nembe lekasan. Ceuk Eulis Wiwin tuluy ka kamar ngudaran baju. Nutas diajaran kalawan disimpen dina bupet leutik jeung alat-alat kacantikanana. Sanggeus make baju urut tadi kaluar deui ti kamar kalawan Eulis Wiwin pokna. Ai mun Encep nembe teh aya tamu nu priyogi ka Encep. Saya mati mana ceuk? Nu ti payun kantos ka dieu jenenganna teh Neng Juwita. Lila di dieuna. Cep Hardi teu leupas paneteupna. Rupina mah aya kana setengah jaman Encep. Eta naon cenah make ka dieu? Rupina mah priyogi ka Encep nu mawi anjeunna ngahaja-haja ka dieu oge. Malih amanat ka cece. Amanat naon ka cece? Saurna upami Encep tos muli kedah ka ditu henteu engke sonten enjing ku anjeunna diantos di bumina. Rek naon make nitah ka ditu sagala? Da di mah teh hubungan naon-naon jeung manehna. Ukur kasebut babaturan sakuliah, ceuk Cep Hardi. Budina merengut siga nu ambek. Tepangan mah tepangan Encep hayo ke majarkeun teu didugikeun amanatna anjeunna aku cece. Da moal patos-patos anjeunna miwarang ka ditu pamitaya ka peryogian penting ka Encep. Nu mawi sae sumpingan sawios salol oge ulah janten pisaureun. Ta ngobrol naon ka cece? Pami disangemkeun mah mata kang ieu naon teh? Nyeepkeun waktos jalaran seueur-seueur we disaurkeun ku anjeunna. Pokona mah nyaurkeun Asep tos aya hubungan sareng anjeunna. Luar tina kasebat rerencangan sakola. Malih saur anjeunna mah Encep teh tos janji ka anjeunna. Duh Kak, abdi mah teu boga janji naon-naon ka manehna. Komo bari ceuk manehna aya hubungan luar tina urusan babaturan sakola. Kunaon jelema teh nya? Kitu batur teu naon majarkeun aya janji sagala. Tong diandal cah jelema kitu mah. Eta manehna mah sugana nu aya harapan ka abdi. Da dia mah berkah teh maksud itu ieu. Yang apa baturan biasa we. Bener ti heula abdi sok ka imahna kitu ge diajak-ajak ku manehna teu sirikna ngababedoleungeun. Lumeh imahna kaliwatan ku abdi. Kade cecenya ulah dipercaya ye. Kumaha lamun kadengeun ku apa kadangueun ku apa jeung ku ibu majarkeun abdi hahade anjeung Juwita. Ayo ke ambek ka abdi. Teu abdi mah teh hubungan naon-naon jeung manehna mah. Komo make abdi geus janji ka manehna rek miharep satuluyna. Ceuk Hardi katingalina asa beuki keuheul ka Neng Juwita. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cep Hardi katingalina asa beuki keuheul ka Juwita. Ari Kang Cece mah dipercanten henteu, teu dipercanten henteu eta mah. Teu langkung pangangkeun anjeunna Encep atuh saur Encep teu rumaos kagungan hubungan naon-naon sareng anjeunna teu sawios-wios. Atuh leres wae kagungan hubungan batin sareng Juwita teu langkung. Da leresna ge dina leresna ge Kang Cece mah moal bade ngulah-ngulah, moal bade ngahalangan. Jalan kasuka sareng teu sukana moal karaos ku Cece tangtos ku salira Asep kene. Ceuk Eulis Wiwin nyarita bari semu mesem. Mohon tetep abdi mah teu rumaos aya hubungan batin jeung anjeunna mah. Komo abdi janji bade saterasna miharep mah. Ijieun aneh tah mah. Tema Cep Hardi. Sanajan aya keneh picaritaeun ge ngadak-ngadak eureun. Sabab asa kapegat ku sora Ibu Komala indungna Cep Hardi ngageroan Eulis Wiwin. Atuh Eulis Wiwin gancang ka jero teu sirikna ti buburanjat samalah Cep Hardi ge nuturkeun. Name mulih Ibu? Tanya Eulis Wiwin maharita teh. Hate mah deg-degan ingis disangka teu puguh dumeh keur di tukang jeung Cep Hardi. Nya ari Hardi geus lila balik. Ibu Komala nanya bari ngareret ka Hardi. Neme Bu dupi apa terus ka mana Bu? Geuning teu sareng. Biasa we apa manyimpang heula ka warung meuli beuleumeun. Meuli rokok. Tema Ibu Komala tuluy asup ka kamar. Ari Cep Hardi harita rada ngenyang leungeun Eulis Wiwin tuluy haharewosan pokna. Komat ulah sasauran Juwita kan ini. Ulah sasauran ka kuping ku Neng Juwita teh ka Ibu.
Eulis Wiwin nadina nyarita nage haharewosan. Nya ka ibu ulah carita ya kedatangan ku Juwita umatnya. Tema Cep Hardi meni omat-omatan. Dupi ka bapa mah teu sawios-wios diwartoskeun tadi kasumpingan ku Neng Juwita. Iya di ceuceu bet kaos dongeng. Ka ibu dicarek ulah bebeja. Ya rek bebeja ka apa atuh sarua we jeung bohong. Ulah ka page. Cek Cep Hardi bari budina kerung. Nah tuh tadi saur encep ulah sasauran ka ibu wungkul pami kitu mah. Saur encep teh masih kasasage ulah kasasauran. Cek Eulis Wiwin bari mesem tuluy ngaleos ka tukang. Kitu deui Cep Hardi asup ka kamarna tuluy cucul-cucul disalin. Ku pakaian nu tadi dipake di imah. Pakaian urut dipake ka uleman digantungkeun dina gantungan jero lomari. Peutingna Eulis Wiwin bada salat magrib teh teu kungsi kaluar deui ti kamarna. Sabab geus rengse ngentepan urut daharna dunungan. Atuh kitu deui Cep Hardi teu kaluar ti kamarna, duka geus sare, duka acan. Ari Eulis Wiwin mah memang acan sare keur ngajajentul we diuk sisidipan. Paragi sare, geus kitu para mitra ngarongkong panto bupet, tuluy ngaluarkeun baju jeung alat-alat kacantikan nu meunang mangmeulikeun Cep Hardi. Gerendeng Eulis Wiwin ngagerendeng bari ngabeberkeun baju. Nyaan alus rok teh jeung dipakena geunaheun tur meuni pas pisan. Lain ku kitu aya ku bisa milihna Cep Hardi meuli rok keur aing. Ngan ku ieu we make meuli alat-alat kacantikan sagala. Sabab aing mah tara biasa malah can pernah make alat-alat kecantikan. Tapi ceuk manehna teu biasa sote keur di kampung. Ayeuna mah geus jadi urang kota, kudu dibiasakeun. Ngan era we ku inung bapana bisi majarkeun aing ningkah ayeuna mah. Abong kena cicing di kota. Na bebeja wae kitu Cep Hardi mangmeulikeun baju jeung alat-alat kacantikan ka indungna. Atawa susulumputan nu hartina teu bebeja kanu jadi indungna mangmeulikeun baju keur aing. Kumaha lamun ku aing dipake heug manehna teu bebeja ka indungna. Meureun indungna ambek hayo ke disangka aing nu menta dipangmeulikeun baju ka Cep Hardi. Keun bae di mana indungna nanyakeun marek dibejakeun meunang mangmeulikeun Cep Hardi. Kitu gerentes hatena Eulis Wiwin. Tuluy ngasupkeun baju ka jero bupet leutik harita teh para mitra. Ari cepuk wadah alat-alat kecantikan mah murag dina lahunanana. Atuh lipstik jeung pamula shadow katut sifat halis maruragan. Barang cepukna diangkat breh aya kertas nilep disangka ku Eulis Wiwin mah gambar alat-alat kacantikan. Ana berai eta kertas dibuka si hureng surat ti Cep Hardi diselapkeun. Katukangeun kaca eunteng harita eta surat teh dibaca. Jeroeun dadana nu unina kieu. Cece, ieu abdi masih antawi soca ka cece diantawisna rok sareng alat-alat kacantikan. Sanaos acuk teu sae ge mugi ditampi ku cece. Pomi bade dianggap abdi pakaulan oge tina lulus ujian tiasa bae. Numawi ku cece ulah henteu ditampi kalayan ku cece kedah dianggap hiji pameungkeut pertalian batin abdi ka cece. Sakawitna mah abdi bade langsung sasangem kitu ka cece. Mung duka kunaon ti kamari ieu bade prak sasangem teh asa abot. Nya nembe kedalisan kitu dina ieu serat. Yen abdi mangmeserkeun acuk sareng alat-alat kecantikan teh. Tawis soca ongko, tawis pameungkeut tali batin ongko. Rupina ku cece ge kahartos makna abdi nyanggem pameungkeut tali batin. Mung sakieu panjang lebarna di mana pada aya karinehan waktos. Kitu para mitra eusina surat ti Cep Hardi. Nu kahartina ku Eulis Wiwin mah Cep Hardi nyarita kitu teh dina surat saolah-olah manehna aya harepan atawa mika cinta ka Eulis Wiwin. Memang bener Cep Hardi geus lila boga rasa katarik ati ka pentang asmara kagembang rasa ku Eulis Wiwin. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ku dasar kitu Eulis Wiwin ngagerendeng bari masih keneh nyenyekal surat. Ya Allah, kunaon Cep Hardi make boga pikiran kitu. Nu kahartina ku aing mah manehna mika cinta ka aing. Dah kitu dina suratna manehna mangmeulikeun baju jeung alat-alat kecantikan teh. Hiji tanda pameungkeut tali batin. Piraku pantara manehna kasebut turunan menak tur pendidikan luhur. Nyandang gelar insinyur make mika hayang mika cinta ka pantar aing. Nu sakieu nemrakna sakieu hanap harkat darajat aing. Sedeng manehna di henteu-henteu ge geus aya pertalian batin jeung Neng Juwita.
sakumaha ceuk carita Neng Juwita basa tadi ka dieu. Kari-kari ayeuna aya caritaan kieu ka diri aing. Kumaha lamun ceuk kanyahoan ku indung bapana kasebut dunungan aing. Yen anakna aya pikir kadua leutik atawa aya harapan ka diri aing. Geus moal henteu kana ambakna boga rasa dihinakeun kudu jadi anak. Ngadon mika cinta kalanyang. Sajabati kitu kana pasti aing diusirna kudu jadi indung bapana. Lamun manehna miharep ka Neng Juwita mapayus we. Sabab sarua pada luhur harkat darajatna. Tur pendidikanana sarua luhur. Lamun wajah teh mah sarua pada wajahna. Sedeng aing jalma nu kaboga dibububoga pendidikan ge. Ukur saseret kelas 4, kelas 4 SR. Geus aya-aya dewe nu baris ngadatangkeun katunggaraan aing teh. Geus moal henteu aing diusir kudu jadi dunungan lamun seug aing narima kana harapan anakna. Da eta Kang Oded nu kitu teh hayo ngadon balik heula ka lembur. Lamun teu balik heula mah meureun bareto ge aing geus ngahiji laki rabi jeung manehna. Tur moal manggih katunggaraan model kieu. Ari aing menta kaluar digawe, rek saha nu baris dijugjug ku aing. Balik ka lembur sakitu jauhna bari leheung. Imah ditinggal kolot aya keneh sanajan geus butut ge. Kumaha lamun eueuh diduru ku bangsa goromolan. Kana pasti aing sangsara deui kadungsang-dungsang. Bari leheung sangsara ge ari gancang panggih jeung Kang Oded mah. Tur Kang Oded can boga deui pamajikan. Kumaha mun Kang Oded geus boga pamajikan? Astagfirullahalazim. Atuh nasib kieu-kieu teuing Gusti. Lamun tas gering teh maka karage igeg-igeg geus kanceuh deui. Keun ke di mana padari neh tur parang indung bapana keur areueuh. Aing rek nyarita ka manehna sangkan manehna ulah boga tujuan kitu ka diri aing. Kitu dina gerendengna Eulis Wiwin tina alatan maca surat ti Cep Hardi. Nu diselapkeun dina sela-sela kaca enteung. Atuh kaca enteung cepuk alat-alat kacantikan. Bari cepuk alat kacantikan jeung suratna disesepkeun kana hanapeun tumpukan baju nu ditilaman ku kertas koran. Geus kitu mah goloyoh ngedeng kalawan teu kungsi 5 menit. Reup sare ongkohan geus ampir 10:30. Sajero 2 poe mati sabada Eulis Wiwin maca eta surat. Teu pati mere budi ka Cep Hardi. Lamun parang Cep Hardi tumanya naon bae dina ngajawabna. Atuh para mitra sadaya keur Eulis Wiwin teh saperluna. Kitu sote lain mika ngewa tapi sangkan Cep Hardi jadi ngurangan harapan atawa teu jadi aya harapan ka manehna. Dina hiji poe Cep Hardi jeung indung bapana keur ngariung di patengahan. Pareng Eulis Wiwin keur majangkeun deungeun sangu dina meja makan. Sadiaan dununganana rek dalahar. Harita basa Eulis Wiwin asup ka kamar makan ningali Cep Hardi keur melenguk bari budina semunu alum. Ku timuru Eulis Wiwin Cep Hardi kitu teh meunang panggelendeng ti indung bapana tas cacarita aya harapan ka Eulis Wiwin. Tapi timuru Eulis Wiwin nyalahan nu pugu mah Cep Hardi keur dicaritaan kudu jadi bapana sangkan daek neruskeun kuliah ka luar negeri. Tak kitu kahayang apa mah Hardi? Hardi teh kuliah deui ka luar negeri, meungpeung apa jag-jag keneh tur kuat keneh digawe. Bari mampu keneh ngabiayaan. Lamun apa geus teu mampu ngabiayaan mah moal nya apa nitah kuliah deui ka luar negeri. Mana kitu ge nu jadi kolot mah nyaah hayang ngajujurkeun nu jadi anak sangkan leuwih maju dina nempuh kahirupanana bari dina manggi senangna teh. Keur apa lain keur ibu atawa lain keur batur tapi keur Hardi keneh. Ceuk pamiharja bari teu leupas paneuteup ka Cep Hardi nu keur tungkul. Atur nuhun Pak kalayan katampi pisan kanya apa sareng ibu ka abdi. Ngapunten nu kasuhun margi mugi apa sareng ibu henteu janten bendu. Kang abdi mah parantos daya minat namihan deui pangartos di luar negeri apa. Maksud abdi mah sabada lekasan kuliah hoyong teras ngadamel. Mali abdi parantos ngintunkeun lamaran sareng serat-seratna. Nyaeta muhun ka ieu ka bagian PU. Muhun mamanawian tawaran abdi ditampi kalayan tiasa didamelkeun. Karesan ramanara rencangan ngadamel di PU. Mung ngarencangan mah ngadaptarkeun teh ka Akabri wire anjeunna mah ti nalika sakola di SMA keneh ge hasratna janten abri mali anjeunna ge tos dinas ayeuna mah anjeunna nyata dinasna kaleresan di luar Jawa. Kamari ieu abdi tos nepangan ramana rencangan saur anjeunna teh mangga wae nyobian ngintunan serat lamaran ka kantor anjeunna kitu apa.
Cek Cep Hardi nyaritakeun geus ngirim surat lamaran ka nyaeta KPU. Para wargi anu mulia, harita Hardi nyaritakeun geus ngirim surat lamaran ka KPU. Jadi Hardi teh yang digawe kitu. Leres Pak, temal Cep Hardi pondok nya teu naon-naon ari geus hayang boga gawe mah. Arisa tadi nama kahayang apa mah kuliah deui ka luar negeri. Kitu geuning ibuna Hardi teh. Hardi teh keukeuh wae hayang digawe, malah mah geus ngirimkeun surat lamaran cenah ka eta ka Dinas Pekerjaan Umum. Cek pamiharja bari ngareret kanu jadi pamajikan. Jawatan mun sawios ari anjeunna tos aya hasrat kuliah deui mah atuh apana? Bari ayeuna mah aya maksad hoyong ngadamel. Ngan eta lamun katarima di mana dinasna cenahar? Cek Ibu Komala bari neuteup. Perkawis ngadamel mah duka di mana Bu? Ditugaskeun wae kuno janten kepala. Jalaran dinas rat perjanjian ge kitu sangem ditempatkeun di mana saja. Tembal Hardi. Kalawan pamiharja bapana Maira. Nya samodel apa we maureun baheula dioperkeun ka ditu, dioperkeun ka dieu. Geus ka Kalimantan, ka Sulawesi. Minangka kayeuna keun dinas di kota Bandung. Keun bae ai geus ngalamar mah ku apa didoakeun singkat tarima. Ngan sakieu we ti apa masa tungtung Hardi can boga panghasilan tetep. Ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Kewe di mana geus boga panghasilan tetep pek bae rek boga pamajikan. Ngan di mana boga pamajikan kudu bener tur bager akhlak kalakuanana. Tur nu daek ngalaksanakeun parentah Allah jeung bisa ngajauhan kana laranganana. Ulah milih pipanjikaneun dapon bogoh dapon geulis bae dapon turunan nu beunghar. Tapi kanu akhlak kalakuanana bener tur bager. Kudu daek silih belaan silih pikanya. Sakitu we amanati apa mas acana boga penghasilan tetep. Ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Lain ulah lain teu meunang boga pamajikan mah. Sabab boga pamajikan teh lain enteng-enteng tanggung jawabna. Kudu dibayuan, kudu dipakean, kudu dibanaan, kudu diimahan. Komo geus boga anak namahana tanggung jawab. Kudu diurus dahareunana, kudu diurus pakena, kudu diurus kasehatanana. Geus gede kudu diurus pendidikanana. Kumawe apakah Hardi kapan kitu apa ge? Kasebut anu geus boga pamajikan mah geus boga anak mah ceuk pamiharja. Akhirna mah teu bisa maksa kahayang nu jadi anak, kudu kuliah ka luar negeri malah ngadoakeun lamaranana ditarima. Waktosna seep. Duwi ka dieu heula para mitra, mangga wilujeng kantun bae permios.